Alhamdu ari sadayana jenis puji lillahi eta tetep milik Allah alladzi dat khosso anu nangtoskeun Allah ibadahu ka pirang-pirang hambana Allah al akhyaro anu terpilih bit taufiqi kana taufik pertulungan pahasola mangka hasil lahum pikeun ieu ibad naon al-izzu kamuliaan wal fakhoru jeung kaagungan. Izun kamuliaan, fakhor kaagungan. Wa maha sareng ngahapus Allah min qulubihim tina pirang-pirang manahna ieu ibad dul matasui kana poekna kaawonan wa habba sareng mika cinta Allah al aghyaro ka pirang-pirang wa hubbal aghyari jeung kana cintana pirang-pirang makhluk dul matasui wa hubbal aghyari wa habba sareng maparin Allahum ka ieu ibad bil hilmi kana sifat hilim sobar wal ilmi jeung ilmu wasofa jeung bersih min sairil akdari tina sasesana pirang-pirang kokotor wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng kasalametan eta alaman muga tetep ka jalmi tawajjaha anu madepkeun hu ka ieu man tawajjaha nu madepkeun ieu man gitu Allah ka Gusti Allah punten tawajjaha nu madepkeun saha Allah ka ieu man saha Allah Gusti Allah man kajalma tawajjaha nu madepkeun Allah ka man tawajjaha anu madepkeun ka man sa Allah Gusti Allah bitajil wiqori kalawan mahkota wibawa wanawaro sareng nyaangan Allah biwujudihi ku ayana ieu man wanawaro sareng nyaangan Allah biwujudihi ku ayana ieu man jami'al aqtari kana sakabeh pirang-pirang pajajahan jami'al aqtari kana sakabeh pirang-pirang pajajahan sayyidina tegesna junjunan urang sadaya Muhammadin kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hasi anu ngagegereh ala ta'atil karimi kana taat
ka Allah anu maha bageuran ala taatil karimi kana taat ka Allah nu maha bageuran al ghafari anu seueur ngahapuntenna anahi anu ngalarang anittiba'il hawa tina nuturkeun hawa nafsu wan nafsi jeung nuturkeun nafsu wasyaitoni jeung nuturkeun setan wa kulli dharin jeung nuturkeun saban-saban anu madarat wa ala alihi sareng kakulawargi Nabi as-sadatin tegesna pirang-pirang jungjunan al-athhari anu saruci wa ashabihi sareng ka para sahabat Nabi al-kamalati nu sampurna al-abrari nu sararae sholatan kalawan rahmat wassalaman sareng salam nahuzu anu meunang bihima ku sholawat salam naon kulul maqasidi setiap pirang-pirang pamaksudan wal autori jeung pirang-pirang pangabutuh wa ghufranud dunubi waquf wa sabibil ka salat wala li kulli darin wa ghufranid dunubi jeung ngahapunten pirang-pirang dosa lana pikeun abdi sadaya wali aqaribina jeung pikeun baraya abdi sadaya walil badina jeung pikeun kampung wal hadori jeung kota amina mugi ngaijabah Gusti kana doa abdi amma badu anapun sabada bismillah sholawat salam payakulu mangka nyarios saha khodimu tolabatil ilmi khodimna nu nyuprih ilmu bil masjidil harami di masjidil haram kasirud dunubi anu seueur dosana wal asami jeung tegesna pirang-pirang dosa roji anu ngarep-ngarep al ghufrana kana pangapunten min rabbihi ti pangerana ieu khodim zi ato anu sok maparin Abu Bakrin tegesna Abu Bakar bin almarhum Muhammad Syato Latofa mugi
mikawelas saha Allah Gusti Allah bihi ka ieu Syekh Abu Bakar wal muslimina jeung ka pirang-pirang muslimin. Qad tolaba nyata tos nyuprih minni ti kami sahabadul ikhwani sapali pirang-pirang dulur. Aslaha mugi ngaluluskeun saha Allahu Gusti Allah li kanggo abdi walahu sareng kanggo ba'dul ikhwan alhala kana tingkah wasyana jeung kalakuan an aktuba kana yen nyerat kuring syarhan kana hiji penjelasan latifan anu lembut alal qasidati netepan kana nadoman al musammati anu dinamian bihidayatil azkiya kunadoman hidayatul azkiya. Pirang-pirang petunjuk anu cerdas hartosna hidayatul azkiya ila tariqil auliyai kana perjalanan pirang-pirang wali lil arifi billahi lil arifi kagungan anu waro billahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala as-saykhi tegesna Syekh Zainuddin bin Syekh Ali bin Syekh Ahmad al-Ma'bari al-asli asy-Syafi'i anu bangsa Syafi'i asy-Syafi'il madhabi nu bangsa Syafi'i madhabna rohima mugi maparin rahmat hu ka ieu Syekh saha Allahu ta'ala wa amada sareng mugi nulungan Allah na ka abdi sadaya bimidadihi kalawan pitulung Allah bimidadihi kalawan pitulung Allah mustamilan barina anu ngurung ala bayani ma'aniha kana penjelasan pirang-pirang makna qasidah di luhur aya qasidah nadoman wa i'rabi mabaniha jeung pirang-pirang i'rab adegan ieu qasidah tarkibanana i'rab pa ajabtu mangka nyubadanan kuring hu ka ba'dul ikhwan wa in kuntu jeung sanajan bukti kuring lastu eta lain kuring ahlan eta ahli lidzalika kana nyusun sarah lidzalika kana nyusun sarah rojaan barina ngarep-ngarep an darija kana yen asup kuring bi ahli hati kal masaliki
di ahli pirang-pirang tempat anu ngambah, dina ahli pirang-pirang tempat anu ngambah. Wama jeung perkara ahsana anu nyaekeun ieu ma qaulaman kana cariosan jalmi qola nu ngucap man. Patasabbahu kana lapad patasabbahu. Patasabbahu mangka nyarupaan jalma-jalma. Ilam takunu lamun teu bukti aranjeun kabeh. Mislahum eta saperti itu ahlu hatikal masalik. Inna tasyabaha kana sanyana nyarupaan. Birrijali ka pirang-pirang lalaki. Falahun eta jadi kabagjaan. Wasama itu jeung ngangaranan kuring hukana itu syarah Kifayatul Azkiyai kana kitab Kifayatul Azkiyah. Nadomanana Hidayatul Azkiyah sarahna Kifayatul Azkiyah. Wa minhajul asfiyai hartina Kifayatul Azkiyah kacukupan pirang-pirang anu takwa. Wa minhajul asfiyai ngaran kitab keneh tuluyan tinu bieu eta teh. Jadi ngaran kitab nama panjang. Kifayatul Azkiyah wa minhajul asfiyah gitu. Wa minhajul asfiyai jeung jalan anu terpilih ala hidayatil azkiyai kana nyarahan hidayatul azkiyah ila tariqil auliyai kana perjalanan pirang-pirang wali. Jadi ngaran sarahna Kifayatul Azkiyah wa minhajul asfiyah anu disarahanana hidayatul azkiyah ila tariqil auliya. Wa'lam jeung kanyahokeun ku anjeun ayyuhal waqifi hei anu ningalian ala zalika kana ieu syarah annahu sanyana kalakuan sareng tingkah laisa teu aya li eta tetep pikeun kuring fihi dina ieu zalik naon illal jam'u kecuali ngumpulkeun wan naqlu sareng mindahkeun min kalamil ulama'i tina cariosan para ulama ar-rasikhina anu tumanceg wasulaha al-arifina jeung pirang-pirang kasolehan arifin, pirang-pirang nu ma'rifat arifin. Wahai sukultu jeung sakilang ngucap kuring. Qala ngucap ieu Syekh Fisarhi dina sarah. Pamurodi mangka ari pamaksudan kuring. Bihi ku ieu syarhu. Syarhu Ibnun Nadim. Eta sarahna Ibnu Nadim al musamma anu dinamian
Maslakil Atqiyai kana kitab Maslakil Atqiya wa Minhajul Asfiya. Fal marju mangka ari nu diarep-arep mimman tijalma ittola'a anu ningalian ieu man ala syai'in kana hiji perkara minal kholali tina kasalahan ayyasliha kana yen ngalareskeun ieu man hu kana kholal ba'da ta'amuli dina sabada mikir-mikir wa yusamiha jeung mumurahan ieu man bima dina perkara yadharu anu dohir ieu ma minaz zalali tina kasalahan. Kagok Painahu mangka sayaktosna kalakuan sareng tingkah qalla saalit naon ayyakhlu yen kosong saha muallif anu nyusun an hafwatin tina kasalahan wa musonnifu jeung musonnif an asratin tina tisoledat khususon terutama pihada zamani dina ieu zaman ma'a kasrotil humumi sarta lobana pirang-pirang kabingung wal ahzani sareng pirang-pirang kaprihatinan walillahi sareng eta tetep ka Allah darul qairi ari tempatna mutiara darul qaili ari tempatna mutiara anu ngucap faftah lahu baba tidariin pasad maknan wa awil muhiman ida warod faftah mugi mukakeun Allah lahu kana ieu lahu pikeun ieu muallif baba'tizarin kana pintu pangapunten in pasada lamun ruksak naon maknana wa awil jeung kudu mikir anjeun muhiman ka anu nyipta salah ida waroda di mana datang ieu muhim wa as'ala sareng nyuhunkeun abdi Allah ka Gusti Allah al-azima anu maha agung wa atawassalu sareng damel tawasul abdi binabiyihi kanabina Allah al-karimi anu mulia ayu wafiqo kana yen mugi maparin taufik Allah ni ka abdi wa ahbabi jeung kapirang-pirang kakasih abdi
limardatihi kana karidoan Allah wa yasbala sareng mugi ngarumbaikeun Allah alayya ka abdi wa alaihim jeung ka ieu ahbab daila karomatihi kana rumbayan kamu pirang-pirang kamuliaan Allah wa ayyan fa'a sareng mugi maparin manfaat Allah bihi kana ieu syarah kama sapertos perkara nafa'a nutos maparin manfaat Allah bi aslihi kana aslina ieu syarhun wa ayyaj'ala sareng mugi ngajantenkeun Allahu kana syarhun kholison barina anu murni liwajhihil karimi kana ridho Allah anu maha mulia wa mujiban sareng anu ngaijabah lil pauza kana kabagjaan ladaihi mungguh Allah bijanatin naimi kalawan pirang-pirang surga naim surga nu pinuh kanikmatan waha sareng emut ana ari kuring asyra'u eta tumandang kuring bil maksudi dina nu dimaksud mustamidan bari anu nyuhunkeun min hadratil malakil ma'bud ti pangeran anu diibadahan aqulu ngucap kuring eta nepi ka dinya buka muson qala nyarios saha an-nadimu nu nganadom rahimahullahu ta'ala rahimah mugi maparin rahmathu ka ieu nadim saha Allahu Gusti Allah ta'ala wa nafa'a sareng mugi ngamanfaatkeun Allah na ka urang sadaya bihi kana ieu nadim amina mugi nyubadanan Allah kana doa urang sadaya Bismillahirrahmanirrahim kana lapad Bismillahirrahmanirrahim itulah sirek arujian wallahu a'lam bishawab.